dan memang masih kene jadi perdebatan. Aya nu satuju jeung aya nu satuju bubat pernah kalakonan malah jangan datang aya anu satuju yang bubat memang itu pernah kalakonan. Memang aya cogrek nama dibubat tapi itu sahebat atau saheboh anu dongengkeun tong cipta-cipta kawas perang Kuru Setra untuk itulah ulah disebutkan perang barat juga dan beda segala nama. Lamun cek bahasa dia nama teh tawuran sepatanitas. Iya jadi pedah salah paham keur dariuk ngarobrol tiba-tiba anu kasinggung jadi gara leuwih kitu hungkul sigan teh perang bubat teh cek kuring mah dudukanya. Nah, cekaraan yang bener gitu nya. Oke lah, negara tegaknya kamu coy, orang boleh kan rumah. Yang teh lain dari Katrobulan orang Jawa Timur. Ka ieu heula. Ka Muara, Ka Ujung Galuh heula. Ka didinya teh aya Prabulingga Buana. Ieu memetak kanggadieun. Orang sebut majalah nya masih kepayu kayak karena Ujung Galuh didinya teh. Jadi secara sejarah lahir lahiriahnya iya. Ujung Galuh teh tempat baladuna urang Sunda anu ngalanglang wilayah eta. Apa di zaman Sanjaya Selat Madura ge baheula mah Selat Galuh. Ya, Selat Galuh, Selat Urang. Papasanganana jeung Selat Sunda. Ya, jadi itu Selat Sunda di wetan Selat Galuh. Nusa balik ge da ceuk Sanjaya mah Galuh Alif. Ini Galuh Alif bisa Bali. Kita sebelum kita ngomongnya Bali sebut Galuh Alif Sunda kecil kadang-kadang supaya disebutkeun wilayah Sunda kecil kan Sunda besar nama diulang cenah gitu. Jadi mata kebanyakan majalah Sunda anu eusina sejarah sejarah Tamalair Gado sejarah Tamalair Gado jeung sejarah saya aya ting mana sumberna ting ti jurig ting ti karuhun. Jadi Ujung Galuh teh ngumbara orang Galuh orang Sundanya anu ongkoh dari Lingga Buana waktu membawa anaknya nya ka kadinya nya. Jadi ini aya tanah patilasanana aya. Da teu gentaya kan sabarna mau disebut lagi Ujung Galuh. Nya ada Ujung Galuh. Kan Kampung Ujung Galuh aya. Kan jelema ayeuna di tek-tek. Jadi ujung Palabuhan ujung pada baheula mah make Galuh nya. Nya kawas urang we geuningan leunyi nya leunyi. Nyebutna teh kecil leunyi. Ujung berung. Da ari Galuh teh. Galuh Galih cenah kitu. Oh, kecap Galuh. Jadi enggak tambahan itu. Ujung Galuh tung hate anu paling suci Ujung Galuh dasar ujung teh Sunda kan ya ujung teh Sunda aya nu ujung hate anu paling bersih paling bersih eta ujung Galuh filosofis nya matakna kamari aya nu nyebutkeun Galuh brutal teh amek nya loba nu amek da sok ngaraco. Nah itu udah Galuh teh puseurna hate nu mata geuning puseur hate di ai puseur hate teh kieu nu pang jujur-jujurna mah pan hate lain sumut lain bieu nya hate leutik komo sok ceuk ikut dah yang kaputi ieu ngeuna cek hate mah asli ieu gitu nya ieu tapi pan ngeuna nya kitu eta biwir pan ngomong biwir ari hate mah geus beda nu mata prajurit di zaman kerjaan Sunda make krek baju jirah lah mungkin besi di baca nah maksud lahirnya mah bisi dipanang bisi di
tugas di si di rumah